Dengdeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacimaling ping kaciletuh, daun salam daun talus, kahiji peuting kadua tunuh, kaciri yang ngajawab salamna leles ya. Siap di kompas ya. Mandalika Bojong Bogosan, ngala salam di kaitan. Kalau masih cinta sama muludan, yunu kadua kalina ngajawab salam urang tarikan. Yuk gitu. Telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue obat permen relaksa digantelan keripik lantak. Alhamdulillah nuka dua kali nama ngajawab salam lumayan kabeh kompak itu gemenang maksa. Bari sautik rada nyentang. Ikan sepat ikan gabus menangala ti Ciletuh lebih cepat lebih bagus panon bisi kaburutun bisi kena kudah daroyudah dirudah dir bisi kaditu nandata yunan ditu nundut tan paur lah laya yudah liungalah lay ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi dzatihi wa sifatihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muqtafa fi ilmihi wa amalihi la nabiyya ba'dah fahuwa khatamun nabiyyin fi sifatih wa halih. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim maknani wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyanduru ila itqa'illahi minan nar
falyanzur ilal muta'allimin. Wa qala aidha ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i tab'a. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Teu aya kalimat nu paling tepat, teu aya kalimat nu paling indah, teu aya bahasan lagu utama lintang ti kajabi urang sami nyanggakeun hakikina puji kana Maha Suci, hakikatna puja kana Maha Kawasa. Dumasar hariring lain anu kuring haleung lain anu urang, hariring gangguan anu mah huning haleung gangguan anu mah weunang. Dalindingna pujian matri nanti nyambung dari karya kasih urang sanggakeun ka Allah nu Maha Suci tur haleungna puja. Anu jantan panghias ning rasa nyambung dari karya campaka urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla. Dumasar kalayan irodah hinayah mantana alhamdulillah takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar titis tulis dia jaliki wariwancan utami aina mangsan utama. Urang sadana tiasa dimumpulung senang ahli kampung patapang wajah senang ahli wilayah di nararaga. Tolabul ilmi nu dikemas dina acara mulu dan urang ucapkeun syukur bilisan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana coba ibu-ibu jempe bapak-bapak sorana alhamdulillah. Anger ibu-ibu keneh. Buat janda kabeh. Aya bapak-bapak aya. Bapak kita sama-sama laki-laki jenggot punya kumis punya godek pun punya. Bapak punya tongkat Pak. Bapak boga tongkat. Nabi Musa bogaeun tongkat. Bogaeun tongkat Nabi Musa sebagian daripada mukjizat ciri kanabian bisa membelah laut. Tongkat bapak ge bisa nusuk laut. Siap ayah bapak-bapak ayah, pemuda-pemuda ayah, siap kompak. Urang ucapkeun syukur bilisan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kalih kautamian salam ai makrunan bi ta'zim. Sapapa sana masing mayang ngagelengkeun masing macor ngagolongkeun digocorkeun digecerkeun diaurkeun ditampol patokkeun dijulit asapankeun ditangguh baskomkeun. Kanu jantan mata kolang na alam nabi terpuji rasul pinunjul habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa karimana wa maulana Muhammad alihkan cenika kula wargi sahabat tabiin atba'i tabiin malah mandar sing parat tugi tur dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadana masing kateteran kabulataran kasimuan kabasahan kaberatan kawateran karau kapangku kakelek kasangke kapayunan katang tayungan yakni ngingengkeun syafaat mantana di yaumul kiamah amin ya rabbal. Kunaon dia kidalang gancang-gancang hiji geus bet kaduan encan paingan ieu mah Indonesia bagian mana ya? Bagian wetan. Iya di Sukabumi mah wayah kieu teh geus kerek. Ngan ieu mah kabawa soleh-solehah istiqomah kiai di lembur Pabuaran. Alhamdulillah. Ieu mah kabawa barokah istiqomah jamaah Pabuaran. Alhamdulillah. Biasana kidalang wayah kieu teh geus meunang 18 pulau. Molor. Ieu mah alhamdulillah. Kunaon cenah kidalang gancang-gancang teuing tumpal sadoka majalaya kudana abrug-abrugan. Cara cing bae teh. Akola tuh. Akola tuh. Tumpak sadoka manjalaya kudana abrug-abrugan bunbidan totol lilanina yabatan meskukurukan salatullah salamullah ala toha rasulina salatullah salamullah alhamdulillah. Dudi hormat al-khainal kiram muratibul auqah pengatur waktu pemindah acara. Dudi hormat muliakeun agungkeun hormateun.
simkuring kersana para kiai para ajengan khusus pangarsa al mukarram guru simkuring senantiasa ngokolotan di lembur muga-muga kolot mora sepuh anom tua muda kabeh ku Allah sing ditambah-tambah sararehat amin tambah panjang umurna oke nu dipihormat kersana guru simkuring mubaligh nu pertama alhamdulillah subhanallah tabarakallah doakeun sing tambih pawas doswana tambih panjang umurna tambih sehat jasmanina oke teu hilaf kersana dua kali nu geus ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an muga-muga tawasul ku barokah Al-Qur'an sing kuring kidalang jamaah kabeh muga-muga sing jadi ahli Qur'an ibu bapak budakna sing jadi ahli Quran ieu kampung dibacakan Quran teh sing barokah tambah barokah tambah loba dulur amin tambah loba syukur tambah loba duit giliran duit loba alhamdulillah oge nu tercinta para panitia penyelenggara alhamdulillah nepi ka datang ka Sukabumi ceuk dalang kang geus batalkeun atuh tong jadi naon sabab da kuring lain ajengan lain kiai kuring mah tukang hayam ngan ceuk itu teh keun bae lah ieu mah urang silaturahmi alhamdulillah ieu panitia paingan jauh-jauh di Jugjug anggang-anggang di tiang luar biasa jamaahna alhamdulillah tepuk tangan untuk para panitia nu tepuk tangan ayak nyewa naon ka panitia teu bagian berkat tega ibu-ibu mah ya oke, nu dipihormat ais pangampi Papayung Agung Bapak Kepala Desa nu diwakili ku Bapak Sekdes ulah kabalik des sabab naon atuh guruna ge can balik heueuh teu ulah nurutan jadi mustami lalai pan mustami teh ala salasati asnafin aya 3 golongan aya mustami kriteria na teh lalai aya kriteria na teh kupu-kupu aya kriteria na teh keuyeub apal keuyeub kapiting atuh aya di kriteria na teh lebah atanapi nyiruan aya cenah kupu-kupu kur ngameun teh hungkul kayak ieu mau balik na rame teh nya teu rame mantap aya deui kriteria na teh lalai kang kakalayangan bae geus rada peuting balik lalai aya di bae kos keuyeub ari keuyepan lamun lempang ka mana kagigir panon kahareup bari nyafit srek geus meunang bungkusan jalan pipir ngigir lempangna da sieun kanyahoan panitia tapi simkuring lain nyebutkeun keuyeub ngan ieu mah ngabejakeun karakter keuyeub geuning keuyeub paingan Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun sakabeh makhluk teh hiji diilukeun diturutkeun ka jelema berikut nu ku Allah dicieun gogog apal gogog naon bahasa di dia gogog tahu tong molotot ka aing teh ceuk namanya anjeun nu kadua aya di najisna teh mughalladhah disebutkeun ke naon khinzir bahasa urang pabuaran naon babi atuh disebut babi kade eta jangan sampai bertanya kunaon Allah nyiptakeun bagong ari diharamkeun mah tong tafsirul bayan yang menjawab kenapa Allah nyiptakeun sakabeh makhluk yang contoh pikeun urang nu berakal betul tinggal era ku tangkal buah mah ieu bakal cicing ilmu-uludan tika beres kurang mah baralit beres cangkal buah alhamdulillah ya mudah-mudahan jamaah sadayana oge nu dipihormat ieu grup hadrohna ieu teh al sobariyah salsabila salsabila ieu al gemugia
al takoliyah marinya jadi al titahiyah jadi titah mah aja dong gue. Moga-moga kasepah nya salira santri-santri generasi-generasi sing jadi subhanul yaum di jalur godami sabab ieu teh di tangan-tangan pemuda, di mulut-mulut pemuda, di kaki-kaki pemuda ieu kampung bakal maju, kampung bakal hirup. Betul betul ngan kade ulah adigung gede hulu pateprak gede tangkurak asa aing uyah kidul sukses ceuk pemuda kade ulah poho da ieu teh aya doa perjuangan bentuk saha tuh nu jadi kolot-kolot urang karuhun urang alhamdulillah oge nu dipihormat akang son aya sae ieu mah teu geus aya akang son teh nya aya keneh kopi kan eueuh karunya aing panitia hidang atuh lain naon bisi ngalengut ke sarah wing sorakna kopian tapi insyaallah ieu mah aman ya sora-sona ge teu ngajerit sabab kaciri lamun NPO uduna ngajerit sona lamun ngageber kikas ari ieu mah alhamdulillah geunaheun mudah-mudahan urang sadayana ieu hadir dina wengi anu mulia tepatna wengi naon ieu teh malam naon malam Senin. Alhamdulillah hiji urang syukur karena nikmat tu dibikeun kacageran. Inna sayyidan ni'amid dunya as-sihah kade tong kabogodo teh nyong kasamaran tinggal majar beja cenah nu ngaranna kanikmatan di dunia teh loba duit beunghar sagala aya tuh ya wala tuh se di mana butuh aya teu hararese leres bener teu apir teu wawuheun leres teh di dieu mah ampura be nya ieu kuring mah da orang Sukabumi campuran ujung Bandung jadi bahasa wetan gede tong disalahkeun sabab aya ciri sanagri cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana tadi ge geus dibejaan di dieu mah nyebut orok teh cara datang teh kumisna badag lamun di Bandung mah datang orok teh ea-eaan di dieu mah ngagoroan orok baradag di dieu mah lengkahna ge huapna badag hitutna badag. Alhamdulillah yuk urang ningali tuh kabelah tukang mumpung berang keneh Muhammad PHBI berarti singkatan awan aja peringatan Hari Besar Islam. Nah bener menang 20.000 bisa lakinya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 21 2005 Masih 25 Rabiul Awal Hijriah. Tema meneladani dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Musola Nurul Huda musola di dieu mah sakieu teh. Alhamdulillah tuh kubalikna pangarasa kasepnya tuh ya Allah Rabbuna Karim. Si besti. Poho ajig deh baju teh diganti euy. Kali da anyar keneh. Ampura nya. Kori 2 alhamdulillah ayo geus aya meneladani dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari meneladani akhlak Rasul berarti alhamdulillah aya kidalang berarti kudu ngadalangnya kewe jam 3 ngadalangna siap atuh naon sabab lamun urang ngamalkeun saur al Imam Jalaluddin dina kitab Nikmatul Kubra lamun kurang bener nganyahokeun cinta jeung indahna aya nabi lungsurna lahirna nabi diutusna nabi ka alam marcapada ka alam dunia mangka jangankan harta ibu bapak pemuda pamudi pemerintah kabeh nyawa bakal dikorbankeun matak lamun urang kumuludan jam 12 pengajian geus radak elek esekeng balik hayang balik cangkurileum dina belik culang cileum hayang balik cangkurileum dina pare culang cileum hayang sare cangkurileum dina kolor culang cileum hayang molor perlu dipertanyakan betul perlu dipertanyakan yuk matak nu pertama yuk kuki dalang yuk urang candak dina kasenianana hidup seni indah teu make seni indah coba lihat panggung sagede kieu ieu teh make seni tuh lampuna nyorot luak liuk teu heuras jiga bagong matak sing era ku lampu ge lampu mah luak liuk manya urang leumpang ditanya kang ka mana kang ka mana cepres belengan belek-belek
be kuat bien dah jika begu lempeng be iya seni terus tinggal aya lampu tuh lihat tuh aih brai bericak berinongnya puluh botak berinong nong bericak berinong teh iya teh seni alhamdulillah tuh iya nu datang ka dia seni nu kolot aya anu ngora apa muda aturung tung icing bangun unu nih nyawen unun nah ada jeung aing so aing meleh heula 50.000 tuh 50.000 mau balik tadi pangheulana 50.000 uing ge 50.000 we geus apaan atap mah kumaha tuh paleh leres jah yasdau bil rabbi asma'al uwal wa akbar tauhidul badan saeutik da 50.000 jadi atap mah kumaha tuh aleh lupa nerima kumaha nu ti heula ge tadi 50.000 sedekahna ngajina satengah jam uing ge kitu be kata mah uing mah hiji leutik awakna ge nu tadi mah montok kok mau balik pangheulana mah bodas uing mah hi itu mah montok ieu mah begang akan wios abah kidalang begang wios abah kidalang leutik ibu-ibu keun wae kidalang leutik keun wae awakna leutik nu penting gede kan tanya mal balik asan ieu ayo ayah nu belah tukang ayah alhamdulillah non jauh di sana Gusti pangjauhna aing hideung ceuk nu jauh aya eueuh mu balik nya kenanya leutiknya terakhir ngaji Ayah konek peci. Nah, peci mana? Oh, ningali kopeah glowing majata juga triplek lain. Baju triplek segala lagi. Sok urang buka heula ieu nu hadir teh ka dieu alhamdulillah seni kabeh anu kolot ai anu ngora sok atuh barita. Pohoan. Oke heula. Ieu teh seni. Luhur handap urang penting eta teh seni ieu ge nu hadir ge loba nu nu kolot aya nu ngora ibu-ibu bapak-bapak apa muda apa mudi nini aki-aki bapak sekdes apa lurah budak bang baso jualan tulung geus penting atuh. Oh ya ieu mah wah ya ieu. Lanjut Lanjut. Oke lamun acan nu nyawer. sawer. Oke olah. Alah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kidalang euy edan ulun ieu mah. Malam tadi mah jam sakieu teh kasep geus balik. Karawang jam sakieu geus balik. Kakak kenal di ditu oh cara di ditu ieu mah nyaritakeun di ditu Aya di dieu ge aya. henteu teu hayang teh dieu mah
maksudnya teu hayang saeutik gitu. Kena lah tong komen lah dipipir aya euy suplak sikluk aing pentepis juga copet gitu. Deh. Alah. Eueuh dunia teh nya. Sok ieu mah urang ngobrol heula ya. Pangapunten ka kiai, ka ajengan, ka para santri wala santria, ka para sesepuh, ieu ki dalang mah lain rek ngaji, lain rek ngawurukan. Ieu mah seja silaturahmi bae ka dieu nya. Alhamdulillah. Ngan memeh ieu urang ngobrol, yuk urang dangukeun heula ieu papagah khusus tina agama, khusus tina darigama, khusus tina jero Quran, khusus tina seni, dina padalangan oge tos dibiasakeun teh mata aya disebut kakawen. Naon kakawen teh kowiun, Pak. Jadi kudu kararuat heula hate. Kudu kuat hate kade. Ieu pantangkeun heula ieu hatena, cicingkeun heula aya urang tolak ka dieu angkat di bumi ka dieu teh. Intakola ngalihkeun suku, minahkeun awak, minahkeun panon, minahkeun ceuli, minahkeun irung, minahkeun bahang kade isi salah. Papasrahan heula mata kahiji ieu urang hadir teh sejata syukur kana dibere kasehat, kacagur. Dua dibere panjang katilu dibere masih keneh bisa ngaleng. Sabab loba jelema cacak-cacak masih keneh cager teu kuateun ngalengkah kana pakajian mah. Nepi ka ku Kangjeng Nabi dicaritakeun asyadun nas hasrata yaumal kiamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yaqluhu. Yeuh bajeun manusia engke di akhirat bakal aya nu ngajrit maratan langit. Bocah maratan jagat. Papa RT belah mana Pak RT? Aja? Alhamdulillah panggilanna kasebut Papa RW gendaya disebut be ya kaulah kunaon hirup teh meningkatkeun kieu dirung-rungkuh ka bingung dirong-rongkuh ka susah nyeri naik pangpetingna itu lain kadinya maksudnya lain ampuran kadi ieu mah rek nyaritakeun jelema nu nalana saha kunaon ieu kaula dirung-rungkuh ka bingung rongkuh ka susah naon ieu dosa kula tatangga kula jadi teu wawuh, baraya kula jadi teu wawuh, anak kula jadi teu wawuheun, pamajikan kula jadi teu wawuheun, guru kula jadi teu wawuheun, sobat karir teu wawuheun. Dosa naon Dulur aku jangan takol ke jago ngejeng gitu ah suake jegur kadinya geninganan jelema nu bakal pangalangsana di poe kiamah eta teu aya deui jelema anu mampu rek lalaki rek awewe rek lalaki rek awewe urang kulon urang wenang anu jangkung anu bang anu mancung anu pesek teu tolak ilmu hirupna langsa drung-drung sok tarik kemana reki lah sok oke jadi kudu husnudon
lamun keluar tina riungan hiji rek nitih kadua rek modal Molor. heeh kene doakeun uki sing lancar modal sing lancar ngagamun teu balik deui berarti katingang waduh nah ang banget nanalang sama manusia di poe kiamah teh rajulun amkanahu tolabul ilmi falam yatlubu dibere waktu ku Allah waktu luang jam tolabul dibere tegeri dibere jalan genaheun tapi manehna teu datang punten 1000 punten di akhirat bakal nalangsang alhamdulillah sok geura hatena ieu lempengkeun ye lempengkeun heula hatena ceuk kawen kieu samyar ini kali sami pingahipun kali opiak sing longkang syakat sing longkang lelon genting jagat pramodito genting jagat pramoingka wayang wayang amir kegenahan ayo pak itu seni dina padalangan kunaon teu dijelaskeun sepuh kapungkur lain teu dijelaskeun ngan eueuh nu nalatak cekolot mah eueuh anu rajin kudu cuma ngadenge we kaleuweungna hungkul modal aya nu maca Quran tadi kaleuweung nu kahiji datang di kaleuweung nu kadua coba da ieu urang manggil kidalang teh bisa manggil sorak atuh tong disebut dalang teu bisa ngamatna urang panggil geura sorak kori nya geura ieu tah ieu kode etikna teh ieu jauh geura sunung bangang geura datang geura manjing geura gasuk makris manjing warangka tulang patepung jeung tulang urat patepung jeung urat getih patepung jeung getih sir cinta rasa hadir asup tah di dieu tah volume di dieu eho ieu eho ieu tah sonea eho lah heeh eho tes tes aya ewan teh cek pancan euy ewan teh ieu peperepetan aman amannya cek lep ya sorana nginjem ya di Salman orang Bandung beda Bismillahirrahmanirrahim لقد كان لكم في رسول لقد كان لكم
Aduh. Nah. Minum bola. Ngaleut cita ge. Ngôi xã Samia resmi ninggalih sami bingahipun galih opiang ising lukan sagat ising lukan ulan genting sagat pramodito genting sagat pramoingka wayang-wayangan sungkane hiji ieu urang pantengkeun ieu urang hadir ka dieu teh lintang ti ku gerakna gerak numaha sagalana nu mere cagur nu mere gering nu mere beunghar nu mere fakir nu mere dunia jeung saeusina ieu teh kabeh ge ku gerakna mata kurang teh memeh ieu ngaji nepi ka beres teh papasrahan heula anu makawasa Gusti abdi mah teu daya teu upaya abdi mah rumasa ngajina oge cingho keur cicing poho abdi mah rumasa likho balik poho abdi mah rumasa Gusti otak abdi mah asup ti katuhu bijil ti tengka jeung deui ieu mu balik mu awal nu kadua nu katilu nu kaopat nu kalima nu kagenep Gusti lamun ditampung ku abdi da otak abdi teh lain rekaman Gusti tuh pasrah heula mangga Gusti abdi nyangakeun abdi tos ngajalankeun syariat ngalengkahkeun dua sampean abdi calik dina ieu patempatan anu maksa bek kolab ilmu nu diayakeunana teh dina acara memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini mata kurang kudu parat wayahna dek ngaji di mana wae ulah mikir-mikir isukan komo keur ngaji ayeuna mikir-mikiran hutang ulah komo ayeuna mikiran syariah isukan syare ulah naon sabab arif nafsaka minat tadbir saur Imam Ibnu Athaillah eureunkeun awak urang tina mikiran uruskeun urusan nu geus diuruskeun ku Allah ulah mikiran urang mah pikiran mah ayeuna be kumaha carana abdi bisa urang bisa bapak bisa ibu bisa pemuda bisa pemudi bisa ngaji nepi ka tutup doa teu abah sakitu be benar sakitu be tong mikiran isukan tong tinggali dina kitab Fawaidul Mukhtaroh karangan Al Habib Syekh bin Ibrahim bin Sumayyan Abdullah bin Umar berpesan ka mujahid ya mujahid hei mujahid hei urang pabuaran gitu heula kencan hei urang pabuaran di mana aya malam Senin tosok mikiran malam Salasa di mana aya malam ayeuna tong mikiran isuk naon sababna rek amal buruk amal ayeuna rek sedekah ayeuna taat ayeuna sabar ayeuna syukur ayeuna wa innaka la tadri mas makagoda sesungguhnya kita tidak tahu di hari esok nama kita menjadi siapa betul tuh baru isuk subuh cek DKM inna lillahi wa inna ilaihi rajiun panitia maut tapi eta mautna untung pentingna teh geus muludan tuh baca ngan ulah wakak komo ayeuna mah sabab riweuh uing can balik ari geus balik mah geus sampai ka itu keun bae tenanan maksudna keun asal husnul khotimah we Bu asal husnul khotimah kenapa? Karena ketika orang geus ngayakinkeun hate
ieu teu aya deui Gusti abdi milarian ridho Gusti abdi mah neangan panghampura Gusti abdi mah neangan teh rahmat Gusti abdi teh hoyong disapaatan ku Kangjeng Nabi itu atas izin Gusti Gusti abdi calik di dieu rela abdi tintunu rela abdi capek rela abdi cangkeul rela abdi teh nahan ieu teh kita tadi hayang modal ngan era ku dalam ulah sama ulah ditahan ini teh daripada kababayan panitia ngobehan Pejeret. ridho Gusti pamuda pamudi bapak-bapak nepi ka aya nu mawa budak aya nu mawa anakna ridho katirisan ieu anak nu dibawa orok nu dibawa muga-muga kada lain orok di dieu bahasa Bandung heeh ieu kurang kali anakna nu dibawa ayeuna ieu sing jadi anak nu soleh-soleh butuh anak soleh-solehah butuh anak soleh-solehah dimana urang engke beres maot nyawa beak ajal beak jatah makan habis jatah minum habis kelak geus kitu kumaha tutup lawang sigotaka amal disetok geus ngagoak di kuburan moal bisa balik deui najan cenah dibawakeun HP moal bisa telepon dan dicopot aya satu malaikat engke nyatetkeun malak sayahin anu nitah nyatetkeun ceuk eta teh punten rek telepon heula teu meunang geledug diteungeun sedengkeun eta malak sayahin nyekel gada apal gada paneulul lain sagede kieu paneungel dina Tazkiratul Qurtubi dina Al-Hawi lil Fatawi jilid kadua dijelaskeun di mana jelema anu can bisa nuliskeun kana amal-amalna mangka eta bakal digeprek ku eta kalamun aya teh wayah ieu geus sieun geunanya supaya jadi aya ilmu ka urangnya supaya urang teh ulah ngagagabahkeun kana dosanya ulah ngalawarakeun ieu ulah urang teh kade wah tobat we cenah nyeun ieu mah kakarak siksa Allah nu hanapeun paut apa paut paut nya paut maun mah nganya dange nanu sama dengan lamun ibu egernya ku papa tong digoda gitu ya satu tambah satu sama dengan lamun ibu egernya ku bapak ulah digoda antep gua panang udah macing gede duh paut iya mah ringan siksaan di neraka ringan senana lamun dipake pak mata ngagolak otak panghampangna make senal aya tarumpah aya senal dipake kitu teh baru ngagolak otak teh asa panghampangna mata ulah ngagagabahkeun eta kana dosa ulah ngagagabahkeun kana dosa lumayan ninggalkeun ngaji ninggalkeun tolab ilmu pangringanan ya Allah Rabbuna Karim pangringan-ringan sakitu betul apa betul ibu teh ngagoak engke teh aya anak urang cek anak urang Allahumma gfirlah warhamha wa'afiha wa'afanha Allahumma gfirlahu wa'afihi wa'afu'an depan bari ceuri ngaduakeun ka inung ka bapakna amin ya Allah ya rabbal alamin sok urang buka bisi aya pertanyaan ieu mah urang ngobrol ge nya urang ngobrol ibu bapak pemuda pemudi panitia aya nu nanya cek tetangga kunaon kang muludan be hayo jawab
jawabanana teh kula mah pangamuludan teh lumasa gede dosa. Naon sabab cek Nabi syafaati yaumal kiamah atanapi syafaati li ahlil kabair min ummati, pertolonganku atas izin Allah keur umat kami nu galadek dosa. Nabi tanggung jawabnya, Nabi tanggung jawab, malah Nabi sampai ngucapkeun kieu ana awalun nasi yasfa'u fil jannah, kami nu pertama engke bakal memberikan pertolongan di poe kiamat. Nu mana 25 nabi didatangan Nabi Adam, Nabi so kompak Adam, Nuh, Cijingjang. Ayo tuh sok kasih ujang, tak ujang kan dia naik. Sok ibu atuh dinya we cung. Nu bisa 25 nabi we wajib. Sok cung. Sok mana? 50.000 ya sok ka dieu buru. Sok dinya. Tah aya tuh buru tuh 50.000 ini 100 tah. Kenapa tanggung jawab panitia ada dihitungkeun. Sok. Tah si neng jadinya ieu mikna dihanap we kena tong nang tong loro dia bro dah. Nah, bisa gobis kalau bermanengnya. Tuh, yo. Coba tuh 2 3. Deg-degan. Akan dilatih mental agar nanti kau itu bisa menghadapi suami kamu. 2 3. Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhe, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Laras teh santri kasep. Laras teh bener teh 50.000 tepuk tangan. Tuh anak taha 3. Aduh ayo gerema gelisnya. Anak emaknya dek naik senang ke siapnya Alhamdulillah cek Nabi ana awalun nasi yasfa'u fil jannah, kami nu pertama bakal nyafaatan di mana jalmi ngalut ngeukeun ngapan ngalut lumat-lumatnya tangpingan. Hayang cai kopi pan. Mangga beraka harap. Iya. Tunggu lilah teuing. Oplet. Lain jurig janawar Pak. Punten nya eta mah ada lebih mah jurig banyak. Alhamdulillah. Nah, nu kadua. Ieu dek naon di sabulan teh muludan. Itu abdi mah emot we kana khobariyah ti Allah dina surah Ali Imran 164. Cung nu bisa macakeunana surat Ali Imran 164 100.000. Ulah lihat euy bisa nempo Google. 1 2 3 4 5 6 beak bos. Tinggal Ali Imran 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula. Allah tuh. Allah. Kopi. Alhamdulillah. Nuhun ada إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك
ويزكيهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Salkeun ecep ceuring matak dina pawayangan pa aya kieu tah bahasana teh saur nira tan anak panjang miskin ya sinengehing sabda ningat ya saur niratan anak panjang sinengeh ya sinengehing sabda ningat ulun layu alat taqi wala bakti dening asih ya dening asih ora ketara solali gua tinggalin solali lali kan ulah pohon bieu teh naon heupan euceuk urang mah kabeh ge euceuk saur nira saur nu maha kawasa ceuk Gusti Allah turun ka nabina saur dina Al-Qur'an saur Kangjeng Nabi ieu son ngakui turun deui ka dieu saur sahabat saur tabiin atba tabiin wali-wali Allah ulama-ulama Allah gubrag saur guru-guru urang ieu matak sengkade ka guru urang ulah sok ngalaworak orek iya hah ulah ngalaworakeun tangke mah bijil jeung wayangna ayeuna mah soranna bae heula ulah ngalaworakeun ulah ngagabahkeun ta eta teh nu gagap teh lain ajis tapi nu gagap teh nyeta nu ngaranna dasamuka alias rahwana kakak kade ulah nyepelekeun ka kiai setempat kakak kade ya guru-guru urang sadayana lamun teh mah ayeuna di amplopan wayang bisa sarwakeun ka guru we juta nya teh guru genep juta aya ieu alhamdulillah saur nira tan anak panjang sinengeh ya sinengehing sabda ningat ulun layu alat taqi wala bakti dening asih ya dening asih ora ketara eceuk na supaya naon urang ngabakti kanu maha asih nu teu katempo ngajungkerenna betul nu teu katingali balagadagna turung tungtung gitu tah ieu jawabanana bisi kunaon cenah muludan jawabanana Ali Imran 164 ucuk semburingage buka tafsirna jilid kedua dina tafsir Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Haqi aya bil Mustafa Al-Hanafi aya Al-Barasawi jilid kedua lakod mana ya teh disebut khobariyah khobar beja ti Allah subhanahu tuh kuning cel kurang oge terus matak naon dijieunkeun agung gede hulu kata prak gede tangkurang asa iyah kieu naon Allah urang mah kurang ngaku kabeh oge Pak terus coba Pak aku imah urang eta pengakuan unggulnya Pak pengakuan ka waktu Allah mere naon mah longsor mere banjir Pak Bapak bisa teu ceuk Bapak eta imah abdi geuning milik cai we dibawa terus datang tsunami kan gempa bumi datang bom
Palestina Pak keur perang keneh tak doakeun urangnya bentuk periurang salehana Allah subhanahu wa ta'ala wa fa'ana wal waba wal vitamin wal mihana wa wal hum wal ahzan wa syara'adi wal hasidin wal zalimin wal kafirin wal munafiqin wal munafiqin ma la yanfa'uhum ghairu. Ya Allah, teu aya deui bakal nyalametkeun lintang ti Gusti. Teu aya deui bakal nyalametkeun ti lintang ti Allah. Urang mah ngeunah lake cerakan ayeuna. Dahareuna tatangga urang mah di Palestina, di Iran gitu. Ulah corek. Jadi cepat ini tuh urang mah ngeunah buah baso di ditu mah kake granat tumpul. Baruleun teh Pak. Roti ku kenempan hiji, urang mah roti teh saurangna 12 hiji. Kitu mah keur parabot teh. Mata kadang sela-sela salat urang, doa urang, maslahatkeun ya Allah dulur abdi. Bayangkeun di mana lamun nimpah ka urang. Nimpah ka urang mah pan kakarek diserang ku ekonomi geus hancur salat, embung ka masjid, embung silaturahmi, embung jeung tetangga goreng. Tuh, coba dilamun ku bom. Betul. Jadi itu mah kadenge ayeuna teh. Tuh katanya mah abah-abah aya di ada kolon dia 40 tahun tembak di ibu-ibu ke ayah ketembak kan sekali ku granatna eta makan granat hiji lamun ku granat dua mah beda akan sokan dewa ini ya bae ya urang ana seserian tetangga urang mah ditukar perang nya ya Allah muga-muga anu Gusti wala yadfa'uhum ghairu anu bisa ngahalangan nu bisa ngabenteng lintang ti Allah subhanahu wa ta'ala mata ku mukjizat baginda Nabi Muhammad halayan barokah muludan ya Allah muga-muga dulur urang wabil khusus nu keur diserang nyaeta ku Yahudi Nasrani laknatullah muga-muga Allah enggal ngaberesan dengan cara Allah sendiri amin ya Allah ya Rabbal cek ibu jawabanna nah tinggal laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulah pilari lamna walamuhu ailamna nu aya dina lapad laqad mana eta teh jawab ku samahduk cek santri kasetnya wa takdiruhu ai wallahi laqad an'amallahu ala man amana mir rasuli alaihi salam sumpah demi Allah nyata geus datang kanikmatan luar biasa mana ayatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ayatna Nabi teh kanikmatan anu luar biasa ngeunah nikmat sejahtera kanikmatan saur Ibnu Hajar saur Imam Jalaluddin Asyuyuti kan tadi lamun urang nganyahokeun kana kanikmatan lahirna Kangjeng Nabi maka jangankan harta maka jangankan satu malam kita muludan unggal peuting urang pasti maruludan betul unggal peuting muludan naon ieu muludan
unggal imah abdi bade muludan naon pokona abdi muludan we naon nikmat ayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka dina kitab Nikmatul Kubro karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, fa inna nikmata ala ummati bi irsalihi sallallahu alaihi wasallam bi ijadi samai bi irsali sallallahu alaihi wasallam aqdamu min nikmati alaihim bi ijadi samai wal arwal laili wan nahar wasyamsi wal qamar wariyah wan nabat wa ghairu dzalik. Jadi lamun disimpulkeun mah ye kanikmatan ayana Kangjeng Nabi teh luar biasa. Batan ayana luhur, batan ayana hanap, batan ena beurang, batan ena peuting, batan ena angin nu urang nikmat betul. Boro-boro ge jang bisa ngarenghap udara na angin mah dikaluarkeun ge beh ngeunah. Heueuh teh ngeunah kembung beuteung takolan tuh. Ibu medutan salaki pas dongeng pan sare mah teu sadar ceuk tadi ge geuning pangrasa guru sing guring itu tadi mau balik pertamanya salaki tapi ka ditongengan dihitutan mohon ai keur sare mah da teu dosa salaki sare ibu sare bujur ibu kana beungeut salaki atuh pokok eta itu tengah geber irung salaki itu tuh kalau saya ngona keluar angin teh komode keluar kajer ngona angin kapan ngareng api teh keluar kajer oh ieu masuk kana karap angin keluar kajer ngona jasa ngona milari dina tafsir di mana Allah nahan boro-boro sajam setengah jam boro-boro samenit ku Allah angin ditahan lamata yakin mawat kabeh nu ngarenghap yakin mawat jelema nu bernyawa mau mata ketika orang memandang langit jangan lupa sholawat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Sinful Mahabbati ala salasati anwa'in yang sesungguhnya kecintaan urang teh kade ayat 3 mana hiji ayah taro kalama habibihi ala kalami goirihi tara nyaritakeun lain tara omongkeun lain pasti we nu dipika cintana atuh saur tadi ge geuning urang kade ulah poho maca sholawat nempo kalur ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika syamsul tabadrun anta nurun fawqaruni anta intiru wamadi anta misbahu suduri dimana orang mega cinta pasti nu diobrolkeun na teh nyaeta nu dipika cintana jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu mah kakarak ngaranna hukum euceuk lamun Kangjeng Nabi disebut ngaranna ku euceuk bari gegeolat ge genah bari ngepel bari ngisikan ge genah bari salakina moal cembur cek ibu teh Muhammadun kekasihku ku rindu kepadamu cek
salakina isukan mereka dipanggulikeun baju tuh ameh naon ameh pantes engke dek dipakekeun tagonjringan geus geuna eta sorana. Coba lamun nyebutkeun kieu namina teh Bapak Ateng aya Bapak Ateng cek sa cek eta awewe teh kieu Bapak Ateng kekasihku kira-kira salakina ngadapna kira-kira salakina ngamak moal pasti ngamak sabab jebutkeun ngaran lalaki lain kau milikku. Kenapa kau menyebut nama dia? Tempo HP-nya. Oh ayah Ateng. Coba ya nyebutkan Kangjeng Nabi mah moal ayah cemburu moal cek ibu cek bapak Muhammadun habibuna Muhammadun syafi'una moal ngamak indah didengarna alhamdulillah. Nu kadua ayah taro mujalasa habibihi ala mujalasa gorihi urang para resep ririungan salian iririungan nu dipikar resep ku nabi resepkeunana nganjurkeunana ulah hungkul dina beres muludan model kieu ngariung rempek model kieu hiji sing rempek dina minggu tolab dina berjamaah ieu nabi ridhoeun ngan lamun ngumpul ngaringna model kieu pas waktu ngaji eueuh maka pengakuan cinta Anda terhadap nabi bahwa kadzab bohong. Naudzubillah summa naudzubillah ya ya aya hiji makhluk anu ngaran Dasamuka alias Rahwana nyaeta manehna ngabejakeun hanya nyerian karipuhan keur samangsa hilup di arah marcapada ngadenge muludan ateul ngadenge mingguan ateul ngadenge rojaban ateul ngadenge pangajian alergi geuning karasa ayeuna ku Sasanghyang Rancasan alias Dasamuka manehna nyaritakeun ka anakna nyaeta Narantaka geladuk jabur sinawa gentar-patar pinatra kalaputan santara sabrap taipun alutan wadia baladenawa nyaeta kadongkapan Sanghyang Rancasan alias Dasamuka. Nah ieu teh hiji sosok akhlak manusia digambarkeun model kieu Pak Kade matak di mana nyebutkeun haramna eueuh ngan lamun digebugeun ka MC wayangna haram leres kade da kudu apal mana sampurit tah ieu teh sampurit Pak tuh tah ieu teh tuh ibu tah ieu teh sampurit kade nya naon cenah di mana-mana ge nu rit-ritan masuk nyecep apa lagi cecepkeun ieu teh kana gebog blek kitu tah ayeuna moal nya damenya kana ping-ping uing atuh kadua Pak tuding tah ieu teh tuding awan matak dina bahasa wayang aya kieu ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu deukeut geura deusan nu cakat geura rakatan geura prak geura tingali ciri wujud satanggung diri matak kalimatna ge tina Sunda ari sun teh fiil amar tina sona ya sunu sun fiil amar asup hareupeuna kana isim isyarah sunza jaga ceuk ieu nuduh mana kana panon jaga panon tuh artinya Pak cek leungeun nuduh ieu maneh ku ngalayan sia nuduh kana ceulik jaga ceulik tuh lamun nuduh kana leungeunna jaga leungeun lamun nuduh kana suku jaga suku lamun nuduh kana bujur jaga bujur lamun nuduh ka dieu jaga kok ieu tah ada dieu nah ieu gambaran Pak ieu gambaran tah seorang raja ieu teh Pak beunghar ongkoh raja ongkoh ngan lumayan ieu teh Pak
adigung nanti tuh kieu taleumpang ge sok ja musika oh kuku kurang santon kuduna kieu dulug dug brek tak kitu biar mah uing di dinya keneh can ka dieu hae ulah lulucon ka kaula ieu jaja jauh ti susu Sukabumi eueuh deui ieu kaula ka dieu teh nyaeta arek neang amanat nah jeung amplop naon da kakak kaula mah teu nunun amplop di dieu teh ngan ieu kaula geus rada penting kaula teh di luhur lila teuing ieu teh baham teh geus rada cangkeul genggrong ge geus rada cangkeul capek keun wae nya jalan mah capek ge keun wae keun bae dalam capek keun bae dalam mah capek ge di barokahkeun ae salah doang hei iya kaula hiji gambaran manusia nu di alam dunia na somong dulur somong ieu karasana teh keur nyarioskeun curhat ka anakna nyata narantaka anak ing narantaka panitia buru geura naik atuh aing geura sawer hai Oh, geura sawer di panitia ta. biasa nama lamun kaula geus naik apa pasti aya jeung pasekdesna naik keun bae ulah maksakeun narantaka anak ama kade hidup mah ulah wani-wani culangung adigung gede hulu kote prakre tangkura asa aing uyah kidul aduh akibat ya kaula jauh tuh di tukang dina bener geus dicaritakeun kade pake akhlak sehari-hari akhlak nabi nu diutus kuno kawasa hai ulah lalieur panitia keun bae da kula mah heurai tong dianggap banyo alhamdulillah tepuk tangan ieu kanggo pangarsa panitia sasalaman heula jeung gua hoyong disawer deui mangga saha pangarsa poe oh sok mangga hangseun papa pangarsa bos arapa susu sumanga ulah dicium baunya moal abdi merek cium tangan wae nuhun alhamdulillahirabbil alamin nuhun pangarsa akar 100.000 euy iyo kamana personil Allah nyaeta bos arapam mangga tuh lamun aya di handap udah kalu lamun aya nu poe kada kalu caak
Terus Arafah. Rapat, Bos. Wih, dadanan di ayat 085864339926 ternyata nomor Mitoha. Iya. Kasep putra ama narantaka. Mana yo si Bos? Ieu ama karasa ayeuna. Ada kamana Bos kana? Saha eta? Ieu teh panarsa Bos teh. Ai geuning ka menikah Kasep dadang sampe rupa hade. Jat nikah sapapawasna. Aduh, nun, aduh, biru kene nun, bos nun, ade hati-hati moga-moga Allah matawil amarohu amin. Wasohi asyada wa nawir qalbahu waksir amwalahu lizadil ibadah amin. Saha deui eta hejo gopeana. Ulu alhamdulillah jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin bin nasi bil hajiyatu kari jalaw ala kulli dhamriyatin min kulli panjenengan keona. Sampai situ aku. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi al-azim wa jamil jabadi asmati wal ariyad ajrul qabil paswati wal balwati wal barwati wal lugata min sabil biri putra pandan masin sumatali najul baqul billahi bismika ya wahab hab lahu izzatan bi jahil jalalin izzi min kata qaranat wa hud lahu qulal alamin wa ati alayya wa albishu qabulan bisal maha tuh namahan deui. Acan kabagian tenang engke kuku uaknya di bere 50.000 deui ngentong nawar. Punten jamaah puntennya saya udah ngaji mah tadi ke saya bawanya tanya pun tandanya ge keur curhat ya teh ieu ge tah rahwana teh keur curhat ya teh mohon mata kulah ama ka makhluk Allah rek nu kitu nu rek deog dek sengkong rek tukang maksiat tong ama urang mah kade peda si eta mah cenah tara katingali ka masjid nepi ka diomong-omong teu kengeng boating anu ku urang disebutkeun ahli maksiat manehna janari tengah peuting ngadakul ka Allah ngagibrig nepi ka ceurik parat nepi ka aras manehna keur istighfar tuh pan urang mah teh nya ada Pak leres teu ulah urang mah sabab ieu karasa ieu ku kaula lamun aya pamuda di dieu keun bae make anting ditato kon halus anguran mah deketan bere udud saselop ieu geuning saha deui wae paneloan yo geura ka payun Bismillahirrahmanirrahim kahanap atuh tak gitu bisa canggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka jami'un nasi la ilaha illa innallaha la yuhibbul minnawan kasabna karena naon usaha. Bismillahirrahmanirrahim cocok mungkin dibacakan lagi Iqbalunas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana innaka jami'un nasi la ilaha illa innallaha la yuhibbul ijma' bainahu sebatkeun nami jeung bapa sebatkeun wa baina naon nepi ka hoyong al-ghaibina min kulli jatin bainal masyriq wal maghrib minal jinni wal insi wal malaika Allahumma ighfirhum bi hadil ayati syarifah li hayati dunya ya arhamar ya masyarabadi adam uhduru lahu ila bai' litasharif ila lahu mahabbatan abadan bi billahi wa bi syamati rasulullah sallallahu alaihi qabul amin.
100.000. Tapi ieu mah nu terakhir bonus 50.000. Tuh geuning. Aduh tepuk tangan. Alhamdulillah. Ieu haduh gede bilih sami nuhun. Gusti ieu dunia teh bakal awet keneh euy. Sabab anu beungharna masih keneh arele. Ason ge bakal kabagian 50.000 ge dibere ku dalang ieu hai narantaka anak ama seung kade salirama lamun aya keneh di alam marca pada ulah digung gede ulu kata pernah kada tuturkeun sabab ieu laku lampahna nabi anu ku urang geus dijadikeun hiji patokan lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dalam segala aspek kangjeng nabi mah jadi contoh. Tayu halang apa di tempat naon ieu kaula tempat sedih dah di mana ieu kaula ke kula ke ieu saha bade ka hareup eta mama arek cuma derek nyawer oh rek ngewer padahal mah itu langit asa ngahanapan ieu dunia asa ngaleutikan tina cang jadi poek tina rame jadi tiiseun uluh hatur nuhun agan bade didoakeun deui. Sok bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim subhanaman alamal insana malam ya alam subhanaman alamal insana tayyib urang kalina bakal pinter bakal calakan bakal cerdas subhanaman wa allama adamal asma kullu sumaradum alal malaikah faqala ambiuni bi asmaiha ula in kuntum la ta'lamun qabul bi idznillah wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari 50.000 alhamdulillah nuku ama dikumpul-kumpul ieu duit ti baheula di dunia teh geuningan kieu karasana tuh mata kuntu ama aya sihungan bos saha bos Arapan ieu mana ieu waduh ieu pangarsa teh atuh nepangkeun silaturahmi ya kan. Iya teh abdi agan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya syafial ya syafial bismillahirrahmanirrahim 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 wa bihamdi bismillah wa bimanjilati bismillahirrahmanirrahim bismillah cicing lila 100.000 ini doa lagi khusus yang bos ini bismillahirrahmanirrahim kul bi fadlillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tambahan deui bos tambahan deui kabul amin ya nuhun alhamdulillahirabbil alamin Gusti nu Agung alhamdulillah tepuk tangan rabbil alamin tuh ya cek ama ge kudu nurut ceuk kalau teh tita di lamun dititahna kalau teh takwa cai ge apaan kita senang sama-sama senang betul Masya Allah tepuk tangan untuk jamaah semua dasar muka anjeunna leuleus geus menang saweran
Ya, apa yun? Mga jang kepot, gerak apa yun? Gerak apa yun? Aduh, juragan aduh. Anjir era aing mah guru uing nyumput ah. Aduh, nyumput punten agak. Aduh era ini supaya kawin deui. Alah. Iya mah euy. Janda ya. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Usia ieu. Nah itu pun guru era ieu pun guru. Aduh, agak cuma agak misalnya. Tepuk tangan untuk guru kita. Subhanallah. Aku jadi terharu guys. Aku jadi terharu guys. 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 Aduh, guys, ya sahaja baik guys. Aduh, pangarasa ya wah, ya mah bapak. Ini akan sebenarnya kita akan bahasa salaman itu akan bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun ala sekte satu nuhun. Ya Allah, ya Rabbana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ason tenang, Asep. Aku tidak melupakanmu, Beb. Tidak, guys, kau itu bestiku. Kenapa? Karena sonmu enak bagiku. Tanpa saudaramu ini aku gak bisa keluar, guys. Kenapa saya harus manggil-manggil uangnya harus keluarin? Kenapa? Karena di antara harta nyawa kita kalau sudah tiada itu semua tidak ada artinya. Betul. Badan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Nggak berguna. Jabatan tidak berguna. Nah, si cepot terngamat. Jabatan tidak berguna. Harta tidak berguna. Ilmu tidak berguna kalau dibawa kesombongan. Betul. Jabatan manfaat. Jawab kompak. Jabatan manfaat. Ilmu manfaat. Harta ketampanan, kecantikan, lamun dibawa tawadhu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam ala Nabi sayyidina Muhammadin. Mama hatur nuhun, mama bisa Allahumma a'malaha wa sujud sadaha wa nawir qalbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluha an tarzuquna wa milkaha wa milkaha wa milkaha rizqu wasi'ah halal thayyiban kasir lizatil ibadah li madinatil mukarramah lizatil ibadah lizatil teruskan.
lizadil ibadah amin ya Allah ya rabbal alamin atur nuhun sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad. Tangan di atas semua huruf HP-nya bukan HP huruf dan HP sallallahu wasallam alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban katsir min kulli ni'matin wa la nasu'u innaka ala kulli syai'in qadir innaka hamid ya Allah ya rabbal alamin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Gusti urang sadaya kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy ya bangsana Allahumma shalli wa sallim wa barik. Iya, kena ya make seni mah. Nu bieu aya nu teu ngangkatkeun panangan, teu luhur leungeunna teu diangkat eta teh nu kitu teh Sakali deui nu teu ngangkatkeun leungeunna, nu bieu teh leungeunna baseuh. Nya. Mata kieu urang pelihara sabab Kangjeng Nabi jadi contoh dalam segala aspek. Betul? Lahirnya jadi contoh, betul? Bagaimana Nabi sampai mengatakan ibtahu ala syabiyatikum awwala kalimatin bila ilaha awas. Nabi semenjak pas waktu lahir sajidan syakiron, keadaan bersujud dan mengangkat kedua tangannya Allahu akbar kabiro walhamdulillahi. Kalau kita mah leweh alias nangis gubrak ka dunia leweh kita mah. Betul? Nabi mah sajidan syakiron, tersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak awas kalau berbicara dengan baik harus dengan yang baik-baik, yaitu dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus di rumah tangga Nabi menjadi aspek contoh untuk rumah tangga. Bapaknya matakan bapak-bapak wayahna keur bapak-bapak, wayahna bapak-bapak mah kudu galaledekan kanyaan sedang. Allahu akbar. Nya cenah kanyaan salakina. Tah boga salaki kitu mah ibu kudu cerak leungeunna di. Jeung dicekek segala. Atuh paeh. Kudu cerak leungeunna. Geus dicerak leungeunna kakarak ku ibu-ibu salakina kudu diizinan cenah nyantri. Hei. Cenah nyantri. Cenah ngaji. Heeh.
tang geus datang di masjid we matak ibu teh di imah kudu siap salaki datang ibuna kudu ngadangukeun lain kebayang kayaknya salaki datang dangkak kudu kidunya euy dangukeun kunaon ibu kudu ngadang sabab ku salaki rek contohan astagfirullah mungkin edan euy cenah salaki abdi na ge cok ibu teh dataran nanya di mana salaki dataran nanya ku ibuna kudu buru-buru tanya tajong deh segala tuh mun batur nyerenteng tahan kurang tahan serenteng ke batur jadi tutup pakai seni juwarkeun saeutik uleun sabeula serenteng cek tuh pemajikan nyerenteng tuh kauran teh tial ieu tak dis dah kitu itu gelut ka pemajikan teh woe pakupis segi bocor lat tewa dek kak deketin dengke kan nyata pandeukeun tapi pipina tuh ya dadat geuning ka hanap kak leuwih hanap coba digali baru karena beuheung rek nyekek seluk jahanap tak buka ku ieu tah lap tuh bawa ka dieu lap tah kareupkeun du bawa ka dieu kael buah nakara tinggal tuh halah betul tidak betul wanci murid surya rek pamit serius aing eta joge ikut rajet insyaallah pokokna mah urang merek kitu rek ieu tugas urangna di antarana saurina kitab Kanjun Najah dijelaskeun iklam annahu yutlabu bi hada syahri bi kasrati sholati wasyam wasadaqah perbanyaklah sholawat perbanyaklah berpuasa dan perbanyaklah sedekah semoga semua menjadikan hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya amin semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sadatil ashabi rasulillahi ajma'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat min jami'il ahwali wal afat min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat qabulan ya Allah wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك يا الله بحق القرآن العظيم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي جميع حاجاتنا silakan hajat masing-masing di hati masing-masing أن تقضي جميع حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة اللهم إنا نتوسل بك يا الله
بكرامة الأولياء سلطان الأولياء كتب الرباني شيخ عبد القادر وإلى حضرة شيخ أحمد رفاعي شيخ أحمد البدوي شيخ أبو حسن الشاذلي وجميع الأولياء في مقامنا هذا بنتم كلهم يا الله اللهم إنا نتوسل إليك يا الله ببركة جميع الصدقات جميع الحاضرين أن تقضي جميع حاجاتنا يا الله اللهم اجعلنا واجعل أولادنا bayangkan anak kita yang ke satu, kedua, ketiga, keempat, kalau yang banyak bayangkan dari ke satu yang ke sampai terakhir auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa qaumina ya Allah min ahlil ilmi wal khair waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas salihin ya Allah jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan solehah ya Allah jadikanlah ahli ilmu ya Allah jadikanlah ahli amal ya Allah jadikan hamba-hamba yang soleh dan solehah ya Allah yang bisa berbakti kepada Tuhannya yang bisa mentaati Rasulnya berbakti kepada kedua orang tuanya berbakti kepada guru-gurunya ya Allah ya qadiyal hajat 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 Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa'na al-ghala wal waba wal fitan wal mihan wal ta'un wal humum wal gumum wal ahzan wa syarrul a'da'i wal hasidin wad dhalimin wal kafirin wal munafiqin khususan fi qaryati ain nagril Palestin jami'il muslimin wal muslimat ma la yadfa'uhum ghairu Allahumma ighfir lana dzunubana bayangkan dosa kita Allahumma ighfir lana dzunubana tanpa pertolonganmu ya Allah tanpa ampunanmu ya Allah tanpa ampunanmu ya Allah tanpa syafaatmu ya Rasulullah bayangkan kita itu tidak ada apa-apanya tidak ada apa-apanya kita itu lemah tidak ada daya tidak ada upaya tidak ada kekuatan tanpa pertolonganmu ya Allah 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 Allahumma barik lana fil maut Allahumma barik lana fil maut Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut wa fima ba'dal maut wa fima ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah amankanlah kampungku amankanlah desaku amankanlah negeriku amankanlah Indonesiaku tercinta ya Rabb sehatkanlah guru-guru kami ya Rabb panjangkan umurnya ya Rabb sehatkanlah para santriin wal santriyat ya Rabb sehatkanlah para jamaah mustami'in mustami'at ya Rabb selamatkanlah sampai ke rumah masing-masing amin ya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gawe
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ulama rahimakumullah. Sakitu rangkaian acara ulimat saparungi ieu Kim kuring selaku pembawa acara upami aya kitab-kitab anu teu matang nyenangkeun bapak-bapak ibu-ibu